Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan solehah, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Sunda. Oke, di pembelajaran kedua ini sebelum dimulai, awali dengan mempersiapkan alat tulis, dan yang kedua yaitu berdoa sebelum belajar. Yuk kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Semoga Ananda semuanya sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Sunda, ingat lagi materi minggu lalu, yaitu kalian sudah membaca tentang kegiatan anak laki-laki namanya adalah Tisna. Masih ingat? Tisna adalah seorang kakak yang selalu dipanggil dengan sebutan AA. Dia kehidupan sehari-harinya yaitu selalu bersih, tertib, dan bahasa Sundana disebut budak apik. Oke. Terus setelah itu kemarin juga Ibu sudah menjelaskan tentang tembang pupuh pucung. Nah, dimana eusina dina eta teh nyaeta kahirupan urang sapopoe sina jadi bisa ngajaga diri awak sorangan. Ngajaga diri awak sorangan adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang huruf. Dina bahasa Sunda huruf nyaeta fonem. Fonemna aya dua, nyaeta fonem vokal sareng fonem konsonan. Sama di pembelajaran sebelumnya juga kalian sudah tahu kalau fonem vokal nyaeta anu aya suarana, nu aya suarana nyaeta a, i, u, o sareng e. Nah, dina bahasa Sunda aya 3 jenis suarana. Aya anu make curek, aya anu biasa, sareng dimana na di dieu nganggo huruf fonemna sareng u. Nah, ayeuna mah nu gampil-gampil heula nyaeta fonem vokalna nyaeta huruf a. A di dieu contohna dina sami dina bacaan nu kamari urang baca nyaeta a. Tah lamun fonem a pendak sareng fonem konsonanna nyaeta p, jadi apa. A sareng apa. Lanjut deui. I dibacana i. Pun aya huruf konsonanna nyaeta i jadi i bi. Mun fonem vokalna u jadi u. Contohna mun aya fonem konsonanna nyaeta mu. Ulangi, mu. Biasa dilanjut lagi. Oke, huruf e di dieu anu sora basana nu mimiti heula. Mi dibaca deui emi. Terus ena, nina. Aya huruf vokalna oni. Dibaca oni.
Aya deui sapalihna nyaeta dani. Baca ulang deui dani. Kumaha? Gampil atas napi sesah? Gampilnya. Diulang-ulang dibacana anu tadi ku ibu bacakeun, diulang-ulang terus ayeuna kumaha cara nulis aksara anu leres ku ibu tos dipasihan tugas dina buku tulis halus. Kumaha tulisan huruf A sambung atanapi akantet bahasa Sundana. U E nu aya curekna, D atanapi dina kalimat epi, ide, mida, peni, medi, umi, bani, dudi, mini. Silakan ditulis dina buku tulis halus. Ayeuna urang teraskeun deui kana maca nu kadua. Aya deui nu namina huruf eb. Nyaeta bima. Ulangi, bima. Terus meja. Terus palu. Dasi, kupa, nako, halu, jara, laja, roti, sate, topi. Tadi kata-kata nu tadi tiasa diserat dina buku tulis halus. Tos dicontohan ku ibu. Ayeuna urang lajengkeun kana nuduhkeun gambar. Nuduhkeun gambar. Anu tadi disebutkeun teh kecap-kecap nu tadi teh aya di dieu anu namina tingali gambar. Gambar nu kahiji nyaeta topi. Nu kadua nyaeta halu. Anu katilu nyaeta gambar bima. Gambar nu kaopat sate. Gambar nu kalima palu. Gambar nu kagenep meja. Gambar nu katujuh roti. Gambar nu kadalapan dasi. Gambar nu kasalapan tah eta mah anu dina basa Sunda mah sanes jandela tapi nako. Oke. Terus deui abon, arit. Nah, ieu panggaris bahasa Sundana naon? Jidar. Aya deui kapur. Korsi. Kajelasnya korsi. Lampu. Kai. Ari kai teh kayu.
beo. Jenis burung bahasa Sundana manuk beo. Terus deui kalapa, lomari, lantera, koropak, tikukur, kasintu. Terakhir kulambu. Dibaca, diulangi lagi, diulang lagi ya. Nah, diakhiri ku nulis. Kunaon kedah nulis? Ku sabab. Pami urang nulis sina engke anu tulisan ku urang ditulis dina buku tulis teh tiasa kabaca kunya lira. Jadi tulisanna kudu rapih. Tah anu tadi dibacakeun ku ibu teh sareng sarerea sadayana ditingali dina gambar jeung huruf-hurufna sareng kumaha cara macana. Eta teh dilebetna aya fonem vokal sareng fonem konsonan. Masing-masing aya anu susunana dua vokal beda konsonan, aya nu beda vokal susunana sami konsonana, aya anu diwangun ku savokal tapi beda konsonan. Kin eta wae pelajaran ayeuna bahasa Sunda. Mudah-mudahan kapayuna urang tiasa nyarios bahasa Sunda anu laras, anu sae. Nanti ada tugasnya. Silakan dikerjakan dan dibimbing sama ayah dan bunda di rumah. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini tentang bahasa Sundanya. Silakan kalau sudah selesai kita jangan lupa akhiri belajar dengan berdoa. Doa setelah belajar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alamtani farduduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.